Yang benghar mah teu kudu loba duit, ngirit we dahar. Isuk-isuk energen 1.500. Ti beurang lapar, oke jadi drink penunda rasa lapar. Penting proma. Sabaraha samangkok mati ayam teh? 5.000 Neng. Yeay, mending mahal. Ari hayang nu murah mah lain tim ayam atuh Neng. Tim naon atuh mah? Yeuh tim muning arek. Mana ngora keneh eta mah ngora di mana ieu mah nah kitu jadi ngeteng saya buluan Iya tukang usup berarti mah kok pas sombong-sombong wah saya anu ngusup jago di dunia mah cenah kumaha kitu we urang mah kakarak celom langsung disangut tak ulah tak eupan saya mah nomor hiji di dunia. Walah, cenah eta mah. Cek nu kadua nyahebat keneh dewek. Kumaha maneh? Urang mah kakara gede geleng-geleng eupan. Lauk teh nolo, buru atuh. Istikiat ya yang nyantok, begak kitu. Cek nu katilu, teu aneh halus eupan aing. Kumaha? Aing rek ngusup Minggu, Sabtu lauk ka ari mah. Anjing ngusup moal apaan? Maka tuh alus-alus teh eupan, pake jeung nanyakeun, anjing ngusup moal ke depan singkir mah bedug oge di masjid gua yang dipadog di kulitnya disiksikan di leob di jenengan sangu ye gak salah ki molor wae dengan pegawaian harese kalah jol mangkat jumaahan balik-balik pakai sendal anyar sarangah sarenge suga teh sendal menang meuli sendal ustad dipadog urus tunjung budak kitu lobana gitu mikir-mikir jeur aing mah. Jago godana atuh bulan Ramadan mah ningali mie dicengekan jeung lemon tea jam 12 beurang da tauhid teh oyag atuh nya tong ningali barangna lah ningali tulisan goyobod weh da motor teh ngagibeg atuh aya nu ngabonceng es batu da dituturkeun ningali oli rem we da jiga marjan atuh ningali pangumahan piring aduh jiga lapis legit ningali cucunguk lewat da jiga korma tuh keur puasa mah ngarasa teu berat tantanganna nya ningali kamu kayak kamu kayak jodoh aku cie Akang, ari sakola lulusan naon? STM naon kitu? Cik ari 5 tambah 5 sabaraha? Be ambe. Yeuh, di mana-mana oge 5 tambah 5 mah 10. Salah. Nah, salah. Emang sabaraha 5 tambah 5? Nya 11 atuh. Hah? 11? Kok bisa? Coba asupkeun leungeunna ka jeruk pesak. Cik hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, jadi 11 ih. Ya, salah itu bisa diomongan mah. Terus mereka kawin deui eta mah. Menang? Hah? Menang kawin deui urang. Ya nyao aing mah nya. Daripada ayeuna sia musingkeun salaki hiji pusing. Sugan 2 mah senang. Sia. Sugan we aing mah ngabejaan. Tapi daek aya nu daekeun moal ka urang. Tah eta aing pertanyaanana. Daekeun moal boga pamajikan caroplok huntu. Mun bangga lamun hayang dikoyo teh meureunna. Gara renteng.